Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa patepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Lenyepaneun urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Mercanten Mung ka Allah. Dumasar kitab babad nu kahiji pasal 12 ayat 16 dugi ka 22. Sarengna sujanten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-17 anu unggalna kieu. Upama maraneh kadarieu teh rek ngabaturan jeung rek marantuan atuh syukur bagea yap urang ngahiji. Sabalikna lamun niat dengki rek ngalejokeun kami ka musuh najan kami taya maksud ngabinasa ge maraneh mau burung tiwas ku Allah karuhun urang nu maha uninga. Para mitra numutkeun carios saurna dina situasi dunya danget ieu sesah kanggo urang ngabentenkeun mana balad mana musuh. Saurangan tiasa wae ka tembong sapertos balad nu bade nulung, tapi si horeng geuning ngan ngamangpaatkeun urang wungkul. Sabalikna saurangan nu terang-terangan ka tembong teu mikarsep urang, tiasa janten anjeunna nu justru teu tega ningali urang sangsara. Upami kitu kaayaanana ngalampahkeun sahiji hal demi kenging balad atanapi sangkan batur mikaresep ka urang taya gunana sanes. Para mitra, Raja Daud sareng para panganutna nuju aya dina situasi nu teu tiasa deui ngabentenkeun mana nu baris janten musuh atanapi balad aranjeunna. Aranjeunna teu tiasa deui percanten ka sing saha wae. Nu tiasa dilakukeun ku aranjeunna mung mitindak saluyu sareng pangersa Gusti sareng masrahkeun sadayana ka mantena. Mung ku cara kitu aranjeunna yakin tiasa salamet. Para mitra, upami leres naon nu disaurkeun tadi yen jalmi-jalmi danget ieu sesah ngabentenkeun mana balad mana musuh, mangka urang tiasa diajar tina tindakan Raja Daud kanggo tiasa nagen bertahan. Urang teu kedah janten gimir margi miharep ka jalmi. Nu kedah ku urang dipilampahnya eta ngalakukeun sagala hal sapuk sareng pangersa Gusti sareng ngajagi diri tina kalaliman. Upami seug aya nu usaha bade nyelakakeun urang sanaos urang teu milampah kalepatan, sawios Gusti wae nu ku urang dipiandel nu ngabela urang. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.